Pokoknya mah ek diterima syukur diterima. Gusti nu Agung hirup teh kieu teuing. Geus mah ditolak awewe. Padahal beungeut urang teh da ganteng sakieu mah. Pedah urang teu boga duit jeung kucel bangun teh seutik. Pedah karang ngaji oge sih. Bingung hirup kieu teh. Dar. Naon? Itu si Dabeng teh. Wah, kenaon sih eta kajedog di saung gitu. Buah kamari frustasi ditolak ku si Ikam teh ya bangunna. Aduh, ayo urang reuaskeun bisi kaburu modar ayo Bisi ku corona. Si Dabeng teh urang reuaskeun ayo. Ayo, kitu nya. Sok. Sia. Sia kumaha jantung aing murag ket. Ari sia keur naon di dieu? Oh, sia mah sorangan di. Kamu kamari aing ngeledak euy. Aing kamari ku si Ikam ning nyaot teh urang pas mere bunga teh. Heeh. Aing bener eta jantung aing asa peupeus teh anjir. Ah, sia mah lemah ku awewe euy. Nah, mana lemah kitu? Teuing nya ari geus cinta mati mah kitu meureun nya. Ah, henteu kumaha urangna eta mah. Maneh we berlebihan. Teuing mah aing bunuh diri mah geus lah. Ulah sok kitu pikiran teh pono aing. Da ngopi geus teu ngeunah teh. Ai bunuh diri kitu. Maneh pae si Ikam teu beunang kumaha? Lah aing gagal mah aing geus pono harapan ieu. Atuh aing mah kieu we. Urang niiskeun otak lah. Urang ngopi. Wow. Sia mah. Ayo ngopi ah. Sia ieu babaturan ieu. Jeung CS. Ayo ngopi ah. Ayo urang ngopi ah. Ayo. Ame refreshing. Ayo lalur. Ayo mah urang niis. Niis lawe santai lah ya. Urang santai bagaikan di pantai. Aduh. Lur. Asa kurang gelisah kitu wae euy. Tadi di sawah, di saung, gelisah maneh euy. Sia mikiran naon ulah kitu wae lur. Geus ganeng pusing wa euy. Pusing-pusing kitu. Lain non maksudna maneh tadi aek bunuh diri, aing teu ngarti. Pusing aing. Da awewe teh loba. Loba tuh. Tiga SIG ribuan awewe mah. Tah dengekeun si Badar. Geus ganeng lah, geus nyokot kopi na mah. Kamera ada nyentak seutik lah. Kena buru ya. Amer da nyentang gitu. Buru. Ngomong-ngomong si Badar ka mana Kuatnya ngopi. Bawa modar di jalannya lila anjir. Lain, bawa dibawa caah sih eta, ka bawa caah. Tepkeun lah, pusing aing. Pusing aing mikirin kabeh jelema. Nyungur-nyungur sia ka mana wae sia minum kopi aing tahunan sia mah. Jangan lacain ini. Buru lah aing kopi teh. Pahit kieu kos beungeut sia pahit teh. Aing ngasaan tuh aing? Kudu da eueuh nya. Beli udah jong. Ronron mulai lah. Seger pokona mah. Pukul anjing kesat kan hulu. Nyentangan sirah lur. Ngopi wae, mana ududna Ari siapan geus aing nya tadi nawaran cuma di ditu Tetap kita si Tamron tah. Lah ini urang nganyuk ka Binani lah. Atuh aya. Ayo. Sungkana dibere. Seukeun kopinya. Bisi ku sireum. Kalem. Kade dibeakeun. Kalem kuat aing. Neng. Naon ieu teh, Bah? Ka dieu heula Neng sakedap. Abah bade mimbarang. Kitu lah tuh, Bah, apa neng teh keur main cacing. Jadi we tuh nabrak si Abah mah. Lain naon-naon hayo buru ka dieu. Naon ieu teh, Bah? Naon neng teh keur main cacing jadi paeh Abah mah ngaganggu wae. Lain Abah mimbarang ka warung. Mi warang naon ieu teh? Mimbarang meuli rokok jeung. Rokok naon? Biasa rokok 2 3 ning. Mana duitna atuh mana? Kelak. Nih tah we duitna tuh dibere. Hor mana teh kala. Buru lila duitna. Hor milian heula. Tah ieu. Naon milihan tah tadi ngasa ukur gope. Kenae. Gope maksa kenyoten meureun Abah. Kenae sabatangeun mah jeung ka Binani. Ka Binani ngomong jeung. Neng deui nya ditambahan duitna. Tambahan kone kan geus gawe. Si Abah mah. Tapi Abah pan neng teh sieun diureuyan di ku barudak. Teu ningali ieu Arit. Arit dia geus biasa ieu. Terus jang naon kitu. Pirang bara nu ngaguna ge ieu disikat mah ku ieu ku Arit. Abah mah bisa we pasti. Si
abah mah mere duit gope titah meuli rokoknya mah hige moal atungan saukur sakenyoteun meureun ieu mah nya meureun urang kantong jebol ieu teh tadi main cacing paeh kesebeleun boga abah teh. Neng, Naon? bade ka mana? Ka warung. Mana si Bina? Punten. Si Bina aya. Mangga, si Ibi mata aya nuju ka Nyalindung. Aduh, kumaha tuh Bleng ayeuna? Teh udud teh meunang teh. Ih, dah juk lah. Jangar kana dulu. Gening, kan biasa nama jelema eta teh tiluannya ejeung anu sibuukna jiga lanak teh gening ejeung anu sok anu kamari merek kemangka neng kamanarana nya. Bodoh teuing. Inga ieu ge mikiran duit ieu jang meuli rokok ti si abah ge rieuh ieu teh timpana cobakeun. Pusing aing mah mikiran lagi. Astagfirullahaladzim. Ning eta anu sibuuk lanak jeung anu kamari merek kemangka neng teh. Ih da kumaha atuh nya neng teh arek meuli rokok jang si abah atuh kumahanya. Ih sieun diheureyan deui ku jelema eta. Sabodo teuing neng marek balik we Bleng. Tiali itu bangun si Ikem, Bleng. Itu tuh turun ke hanap si Ikem. Si Herang teh. Heeh. Tangkeun ya. Ayo. Lompat ayo. Ayo. Ikam weh. Ya teh anu cinta setengah mati. Tuhnya bener cek neng oge. Ih amit-amit lalaki teh. Saya tanya si Dar. Dar. Naon. Yang si Ikem teh Dar. Anu dia lompatan ka mana? Oh, ayo aduh. Bah. No, neng no, udah lah ngaring hapeula. Mana udah deh mana? Abah mah teu jadi meuli ruduna ge. Teu jadi. Kan neng diuber-uber di ditu. Teu jadi weh. Diuber-uber neng. Udah baru kusaha ieu teh. Kumaha kamari ning baru udah kamari. Mana nu sok Anu cicing kamari di pos? eta jelema eta diuber-uber Anu neng sok ti balawar warung. gitu? Mana itu budakna mana? Itu tuh itu ning Mbak itu tuh itu. Adios ya. Wah, Ben Nur. Bener, Imah. Wah, ayo kabur ayo. Tilu. Pak aing teu sabar ya. Action. Wah, Ben. Lu bimik beungeut mah sabar seureung nya. Wah, Kumaha wah, itu? Ben. Kadenge moal jauh. Tamikna kembali lah. Lah, kadar adios ya. Tong sorry. Kala orang bilang lah. Lila, Oh, mana itu duit teh eueuning? mana atuh Lila di? Kala. Milian heula milian. Ah. Dar. Aku terkejut.